kumaha. 3, 4 kali kuring nyebutkeun kumaha. Malah panutupan mah make dibarengan, su nyampaikeun leungeun dina tak-takna. Kuring kadenge lalaunan pisan, cenah. Kumaha bapak sareng emak bae? Sugan ngan sakitu pibasaeun. Tapi kuring geus ngarasa bungah, sakali deui kuring ngucapkeun kumaha. Bari ditompokkeun lalaunan kana ceulina. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda. Nyi, akang ayeuna kudu mulang ka kota. Ayu atuh anteur ka sawah, ka emak jeung ka bapak. Ceuk kuring, naha manehna atoh atawa teu atoh kuring rek balik teh. Kuring teu bisa naksir. Da kalah manehna terus ka jero imah. Sarta katenyoh kuring, manehna ngentepkeun tetenong teh di turuban. Terus ka enggon bet nyokot ka rembong. Ditiungkeun ku kuring ka harti meureun ngajak ka sawah teh. Terus main pire sagala hal ngan ku kira-kira nenjo ulat jeung kedep mata. Manehna kaluar, atuh kuring nurutkeun. Engke atuh ulah gancang teuing lempang teh. Ceuk kuring, manehna ngan ngareret, terus deui bae lempang, henteu kasusul. Manehna eureun jeung nyimpang nyetah kuring ti heula. Pek bae ti heula ngan ulah gancang teuing. Ceuk kuring, manehna indit deui, kuring paneuri. Lempangna gancang sakitu dina galang leutik teh. Jujurelatan baringan jingjing samping. Kira-kira geus saparapat jam, ti kajauhan keneh katenjo bapakna keur jongjon macul. Ari makna duka keur naon, dah keur kurah koreh sisi galengan. Jog anjog ka saung, kuring eureun, da si Nyai oge eureun di dinya. Sanggeusna kuring diuk, manehna indit teuing ngabejaan bapakna. Teu sila bapakna datang, nyampeurkeun ka saung, malah mana oge datang diiringkeun ku si Nyai. Parantos tuang? Cek makna. Parantos, Mak. Jawab kuring. Nuhun atuh. Abdi bade pamitan, Mak, Bapak. Cek kuring. Bade uih, entong uih ayeuna kagok, sae enjing bae enjing-enjing. Kagok kumaha, Bapak? Ayeuna teh tos tengah dinten, kapan telegoknya nang kajalan ageng teh tebih, lalakon 3 jam angkat. Atuh kahal teu nya kitu keneh. Jantan emutan bapak mah sae enjing bae. Saperkawi supados aya nu jajab, da moal uningan jalanna oge. Kaduana tuh nyandak-nyandak cau kangge oleh-oleh ti kampung. Kuring ngahuleng, kawas nya kituna teh, malah babakuna mah. Wayana pangandeg bapak teh, bet atoh asa di aku. Tangtu ku sapeuting deui ngendong, sapeuting eta jeung namatkeun poe ieu, kuring bisa nenjo si Nyai. Upami kitu mah sumuhun. Sumuhun kitu we, sae kulem deui bae. Upami enjing bade muli, atuh bapak bade ngajurungkeun si Aspian, ngajajapkeun ka halte atanapi ka jalan ageng, bilih bade kana beus mah. Si Nyai ngadenge kuring rek ngendong deui, ngadak-ngadak ngalius micen beungeut. Nah atoheun atawa kumaha, kuring teu bisa nerka. Jung atuh mana geramulang bae ka ditu, cau nu dipeuyeum mangkukna di pipir teh ludang, candakeun ka kota. Makna diiring ku si Nyai terus mulang. Ari kuring mah jongjon bae di saung, da sanajan diajak oge ku makna, kuring mereketkeun, ninyakeun maneh. Atuh bapana leos deui ka sawah. Kajentul di saung sorangan, kesel tina diuk, terus nangtung, nenjo sakuring sampalan. Nu dipelakan ku tangka cau jeung tiwu, selang-selang heuleureun sampeu jeung taleus. Bakal hirup Bapak Tani, hasil kesang Bapak Tani, ti barang cep dipelakan, sanggeusna dipacul, ditungguan, dipiara, dilongokan, mang bulan-bulan, kakara bisa kaala, sesana dijual ka kota, ladangna dipake meuli baju, jeung samping, atawa meuli uyah jeung tarasi, sakur nu teu jadi dina taneuh, dibandingkeun jeung hirup kuring, digawe tempo-tempo teu kudu ngaluarkeun kesang, sabulan sakali geus narima hasil tanaga, jeung leuwih rea pangajina diukur ku duit.
Bapak tani tukang nyip tak dahareun tapi masih rea tina rupaning kadaharan nucan ngarasa kadahar. Urang kota di pasar tempat pengumpulan kadaharan mangrupa-rupa di mana-mana bisa meuli jeung bisa ngadahar. Kuring nyamperkeun ka Bapak si Nyai nu keur jongjon macul, rek pamitan balik ti heula ka lembur. Mangga bae atuh gerak uwi, Bapak mah ieu kapalang, cek bapana. Kuring leumpang mapai galeng, ras inget kana kaayaan hirup patani, bat paingan teuing. Barudak patani sanggeusna sakola, embung balik jadi patani. Da geuning kitu kaayaanana. Datang ka lembur, kuring diuk ditepas, sarta tegung silila, si Nyai mama teko jeung cau menengarang kadak. Cau Ambon sasikat, mun di kota mah meureun sabarahaeun boa. Bari ngarongkong nyokot cau, kuring nenjo ka si Nyai, beuteut imut-imut acan. Kusakitu dina hate geus jadi pikiran, sagala laku kuring bet dianggap sepi. Manehna teu basa teu carita ka imah deui. Kuring ngagelehe bet teu kanyahoan deui. Si Nyai mawa angel sadua-dua. Sot angel plus deui bae. Bari ngalamun ngaler ngidul, teu kanyahoan, bet kasarean, da ari inget teh, bet geus deket ka magrib. Repeuting deui, teu beda cara peuting tadi bae, dariung ku semah tetangga. Padahal ari munggu hate mah ngarasa teu ngeunah di kitu-kitu teh. Leuwih ngeunah lamun harita ngariung teh sakadar bapa, emak jeung si Nyai. Atuh ku kituna sanajan bari teu purun kapaksa ngobrol deui bae. Tapi harita mah lolobana nganarima pananya bae. Aya nu nanyakeun kumaha harga beas di kota, kumaha ti peuting ramena, kumaha kaayaan toko-toko. Pendekna sagala ditanyakeun. Kabeneran pukul 10 teh tetangga geus pada mulang. Teu kuat sila lila-lila, tungtungna kuring ngagelehe bari nyebut punten ka bapak. Bapak, sareng emak teh kedah angkat ka kota ka abdi. Cek kuring, mangga manawi pareng engke upami parantos panen. Jawab bapak. Har atuh lami keneh, mangkani ayeuna nembe macul. Mualami genep 7 oge panen, kapan ari parantos panen mah atuh ngintun-ngintun beas ketan sareng lemeungna. Entong kedah kekintunan bae atuh bapak. Ih, atuh parantos kitu lumrahna urang kampung mah. Beh dieu bae entong ngantosan panen heula. Keun bae entong kekintunan. Tah abdi teh di Jalan Guntur nomor 76, gampil turun ti stasiun teh kana becak bae, tukang becak mah tangtos terangeun. Catet Nyai kadinya bisi urang ka kota. Si Nyai asup ke kamar meureun rek nyokot kertas jeung patlot. Geuning si Nyai teh bisa nulis. Cek dina jero hate kuring. Punten bae supados gampil naroskeun. Saha jenengan teh? Abdi pak, abdi pun Andria. Tah Nyai pek catet sakalian jeung jenenganana. Henteu aya patlotna. Jawabna. Kuring nyokot bloknot. Red kuring nulis adres sorangan sarta dipasrahkeun ka bapak. Ku bapak ditampanan, bet terus disina diampihan ku si Nyai. Si Nyai maca tulisan kuring sarta terus diselapkeun dina bilik. Kumaha? Sanes santara? Abdi mah sanes ten Santara. Kuring imut. Sumuhun, kumaha parantos sabaraha hiji putra teh? Alhamdulillah bapak, abdi mah teu acan gaduh inung budak acan. Geuning, naha atuh? Teu acan parang bae panginten bapak. Atuh sareng saha bae di bumi teh? Di kaulaan ku indung keneh bae abdi mah bapak. Sumuhun, dupi rama ju meneng keneh. Aya berkah, sadayana aya keneh. Si Nyai ngadenge wangkongan kuring jeung bapana teh katenjo panonna buringas. Duha kumaha pihartieunana. Atuh da ari orang kota mah komo pameger. Cek mana? Istri oge tara laki rabi anom-anom. Mimiti si Nyai ngoleset asup ke kamar. Ditunggu ku mana? Sarta tekung silila bapana oge ngagoleah di tengah imah. Itu deui kuring, sorak beuki leutik, meh teu puguh nu diwangkongkeun, tungtungna saimah eta jempek teu kadenge naon-naon. Inget-inget, isuk geus pukul 7 deui bae. Kuring buru-buru ka cai.
Sarta sanggeusna terus dangdan. Ari kaluar kasambak bapak, emak jeung Aspian, katu tanggungan geus sayagi. Kitu oge cenah kudu dahar heula. Da si Nyai keur sasadiaan. Saberesna dahar, kuring pamitan bari sasalaman ka bapak jeung ka emak. Kuring indit, tapi sajeroning indit panon duanana teu oleh luak lieu. Hate tumanya, nah ka mana ari si Nyai. Di tadi barang tasnya diageun dahareun teu katenjo deui. Sajeroning leumpang kitu keneh bae, terus mudun mapai jalan huma, tetep jadi ingetan. Kira-kira geus leumpang saparapat jamna, kuring ngareret ka tonggo, bet si Nyai katenjo ngajanteng sorangan. Nenjo kuring handapeun tanggal kai. Mang, mangga bae ti payun, abdi puguh aya nu katinggalin. Teu kuring ka Mang Aspian. Tapi angkatna lalaunan ya, Mang. Kuring katonggoh deui. Sarta kira-kira 10 meter deui anggangna ti si Nyai, kuring masangkeun kamera, terus dicetrekeun. Katenjo ku kuring, si Nyai nyarande kana tanggal kai. Ku kuring disampeurkeun. Barang geus deukeut, si Nyai ngalinggek, leungeunna ngahalangan tarangna. Bet bingung diomongeun, naon atuh nu kudu diomongkeun? Kalah ka leungeun kuring nyabak tak-takna. Kamana Nyai teh tadi? Cek kuring, teu ngajawab, usiwa. Kuring ngodok saku calana, nyokotnot. Inget dina jeronot, aya potret kuring. Eta potret ku kuring dibikeun. Tah ieu potret akang, pek ampihan hitung-hitung panyangcang. Ngadenge kecapan nyangcang, bari nampanan eta potret, manehna melong ka eta potret, bari siga aya nu dipikiran. Naon atuh di pikiran Nyai? Manehna ngareret, kana beungeut kuring, harta teu lila tungkul deui. Kuring ngahuleng, manehna ngahuleng, dari mungguh dina hate mah hayang nurutan cara di bioskop, geuning ari rek papisah teh, tapi beu teu tega. Sakadar tanda papisah dengan si Nyai duanana ku kuring dicekel. Cek kuring, Nyai ditinggalkeun, akang tangtu moal lila bakal ka dieu deui. kuring ngaleos bari ngalesotkeun leungeunna. Saban-saban sababaraha lengkah, kuring ngalieukan ka manehna, nu harita teu beda jeung Arca. Anu terus mencrong ka kuring. Di kajauhan, barang kuring rek panutupan nenjo beungeut manehna, katenjo ku kuring, manehna ngagupayan. Mang Aspian ngadaguan. Mang, Cek kuring, eta budak teh sangarana. Nyi Warsih agan, ari bapana, katelahna di lembur mah Bapak Warsih bae. Nya katelahku anak, ari sanya nama Bapak Alwasim, anakna teh kabeneran ngan hiji-hijina. Da aya oge lanceukna lalaki, maot alit keneh. Geus boga salaki, Mang. Eta Nyi Warsih teh. Ih, ari agan, sanes randa masih parawan, Sugan geus boga papacangan. teu gaduh. Sareng di kampung mah agan, tara aya papacangan, hartosna bobogohan sakarepna. Kumaha indungna bapana bae. Malah wartosna si Nyi Warsih teh parantos dipunut ku palurah, bari dikawinkeun ka putrana nu janten juru tulis desa. Kumaha Nyi Warsih nadaekeun? Daek teu daek, cek jadi sepuhna kedah kawin kadinya, budak awe mah kedah nurut bae ka kolot. Oh, kitu nya, Mang. cek kuring. Kuring teu ngomong deui, nyaah lamun si Nyai dikawinkeun meunangkeun kana teu dipikabogo. Ngan sakadar kudu nurut ka kolot. Tapi naha ka kuring oge si Nyai teh bakal bogoheun kitu. Tungkul bari mudun, terus nanjak bari tangah, jongjon leumpang jroning mikiran diri batur. Dabongan make terus cuman tel dina hate. Makaning geuning si Nyai teh betrek dikawinkeun ka anak palurah, tapi heulaan. Jog anjog ke stasiun, atuh tanggungan teh dijikeun ku Mang Aspian supaya bisa dijingjing. Sanggeusna nganuhunkeun, ku kuring Mang Aspian persen duit. Tah, ieu mah keur budak, lumayan engke sugan kuring ka dieu deui. Tekung si lila kareta api datang, kabeneran lowong. Atuh diuk teh tumanina, sabangku nyorangan. Bari nyarande ngalenyepan lampahan 2 poe 2 peuting, neangan lowong tina hirup nu pinuh ku kudu. Breh kalangkang si Nyai keur imut handapeun tanggal kai. Neangan teh ngan ukuran pika meunang. Mineung teu luput di kurung waktu antara senang jeung bingung.
Pamirsa, rupina duwi kadieu neangan bagian katilu tamat. Kirang langkungna sing kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.